Bismillahirrahmanirrahim. Aqallud dafni aripang saeutik-eutikna ngubur mayit hufratun eta galian taktumu anu bisa nyumputkeun hufrah raihatahu kana bauna mayit watah rusuhu sareng bisa ngajaga hufrah ka mayit minas sibai tina sato galak wa akmaluhu sareng aripang sampurnana ngubur mayit qomatun eta satangtung wabastotun sareng salebar panangan wayudau sareng disimpen naon khadduhu pipi mayit alat turabi dina luhureun taneuh wayajibu sareng wajib naon taujihuhu madepkeun mayit ilal qiblati ka kiblat kawajiban nu hirup kanu maot dina pamularasaan dina pamulasaraan mayit teh nyaeta ngubur. Paslun aqallud dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai. Aripang saeutik-eutikna ngubur mayit teh nyaeta kedukan atanapi galian anu bisa nyumputkeun bauna mayit sareng bisa ngajaga mayit tina sato galak. Eta teh batas minimal paling tidak gitu. Misalnya setengah meter ge upami memang bisa nyumputkeun bauna mah jadi masalah. Jadi dina ngubur mayit teh paling tidak gitu. Paling tidak lamun teu mangagali pokona bisa ieu mah ceuk ukuran teh bisa moal bau kaluar gitu. Bisi dicakar maksudna teh gitu. Lamun bau kaluar mah. Ari pangsampurnana ta ieu ye wa akmaluhu qomatun wa bastotun. Ari pangsampurnana mah satangtung atanapi lebar. Sawe satangtung mah jeung salebar sarua kan. Sok we cobaan ku urang. Urang nangtung sakumaha panjangna tuluy sadupa gitunya. Sadupa gitu tah. Sarua eta teh jangkung teh jeung sadupa teh. Tah eta teh batas nu paling sampurna. Ta satuluyna wayudau khadduhu alat turab. Disimpen si pipi mayit teh kana taneuh. Jadi luhureun taneuh. Jadi si pipi mayit teh dibuka naonana? Kain kapananya, kain kapana teh dibuka. Nu matak si pipi teh langsung antel kana taneuh. Jadi tali-talina di jero kubur mah dibukaan gitu. Geuning di darat mah sampai talian kereta bisa ngaceleng gitunya.
bisi aur-auran gitu. Wa yajibu tawjihuhu ilal kiblat. Wajib madepkeun mayit teh ka kiblat. Jadi wajib hukumna eta mah. Lain yang hareupeun mayitna. Jadi pipi teh pipi nu belah kanan. Tunya. Pipi nu belah kanan. Misalna lamun dina kuburan teh gitu, jadi si tanah teh bari longsor itunya lamun nyeun rongan ge sehingga di tengah gitu. Tatu jadi masalah eta mah. Aya sebabnya. Sehingga si mayit teh jadi di tengah. Teu dinaon, teu dina rongan, teu dina liang lahat. Jadi saanggar keneh nya masing eta ge dipadepkeun ka kiblat gitu si mayit teh. Tayuna si mayit teh digali cenah. Paslun, ieu hiji pasal. Yun basu dikali. Naon al mayyitu mayit li arba'i khisolin. Karena 4 macam. Lil gusli karena pikeun diadusan. Idza lam yatagoyyar di mana-mana acan barobah mayit. Wali taujihihi sareng pikeun madepkeun mayit ilal kiblati ka kiblat. Walil mali sareng lantaran harta. Idza dupina di mana-mana kakubur eta harta ma'ahu sarta mayit. Walil mar'ati sareng karana awewe idza dupina di mana-mana dipendam, dikubur. Naon jani nuha jabang bayina mar'ah ma'aha sarta mar'ah. Wa amkanat sarang mungkin naon hayatuhu hirupna janin. Kayu mah dikali si mayit teh geus dikubur dikali. Jadi lamun mayit dikubur dikali deui berarti aya sebab-sebab. Yun basul mayyitu li arba'i khisolin. Dikali deui si mayit teh karana 4 macam. Lil gusli idza lam yatagoyyar kahiji karana rek diadusan lamun teu mah can robah. Da waktu dikuburna encan dinaon? Encan diadusan gitu. Misalnya nya si mayit teh diperdebatkeun aya teh muslim atana pisanes gitu. Sehingga dikuburna teh henteu diadusan heula gitu. Tah jadi upami memang dimungkinkeun can robah mah can robah jadi can nimbulkeun bau sampai can nimbulkeun buruk gitu. Wayana sok dikali deui we lah si mayit teh. Sabab ari ngadusan mayit makan wajib. Tapi sok sanajan wajib upami mitos barobah mah sabab nimbulkeun darurat gitu. Terjadi masalah. Wali taujihihi ilal kiblat.
Kaduana kulantaran pikeun dipadepkeun ka kiblat upami teh mah anu ngubur mayit teh kahilapan gitu karena disangharepkeun upamana teh mah malikna gitu kalah kawetan upamana teh mah sehingga jadi anu naon anu antelna kana citaneuh teh nu kenca gitu. Sabener namanya teu aya ketentuan gitu kan mengenai kanan mangan pedah di nu kanan teh gitu kan. Biasa di urang mah sok ngautamakeun anu kanan gitu. Atanapi memang kulantaran ku bakat kurusuh ku kaayaan teh meureunna. Sehingga teu mikirkeun nah si mayit teh dipadepkeun ka kiblat antena henteu gitu. Si nu ngubur teh. Tah maka digali deui we sok lah. Eta mah dipadepkeun ka kiblat. Walil mali idza dupina ma'ahu. Anu katilu mah lantaran aya harta kakubur jeung mayit. Misalna nya gigi dijieun tina naon? Tina emas kan aya gigi palsu nya tina emas itu. Amun memang anu kakuburna teh benda berharga gitu. Eta nu jalim upami memang seperti berharga mah gitu. Seperti peralatan KB nya anu di naon gitu tanam atawa anu spiral itunya. Nah itu spiral. Eta makan mau bisa diwariskeun ka paneungeus taon. Eta tepati berharga tuh eta mah. Tau paminu kitu malah teu naon gitu. Jadi henteu dinaon oge. Teu digali deui oge gitu. Ai hartana anu henteu bersifat bisa diwariskeun mah gitu. Pai teh ciri bahwa jelema maot teh dikubur teu mawa nanaon. Estu ngali gincing teh ngali gincing mah gitu. Mayit dikubur teh. Teu pisan nyanak nanaon. Walil mar'ati idza dupina janinuhu ma'aha wa amkanat hayatuhu. Anu kaopat mah nu dikubur teh awewe ngan di mana-mana kakubur jeung janina kitu oge lamun dimungkinkeun hirupna janin. Ieu mayit teh mau teh keur hamil teh nya. Keur hamil gitu. Tapi kulantaran teu apal gitunya bahwa dimungkinkeun si janina teh kemungkinan hirup sabentarna mah gitu, tapi kalah kakubur. Tau upami memang kitu kajadianana, wayahna sok we digali deui eta kuburan teh gitu. Nu matak alusna nya ari anu keur hamil mah kitu kudu berdasarkan medis itu. Tah gitu jadi opat macam anu nyababkeun mayit digali deui tina kuburanana. Wallahu a'lam bishawab.